siapa usaha mumul gawe Korean ulin getol dahar gemuk ari nyieun status akan indah pada waktunya cik atuh sia teh eling ari molor teh ulah ti berat teuing besi hese hudang paladageun. Yo, emang genah jadi IRT? Emang Asya senang jadi ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Yo, nu aya di kusalaki dianggap lagi sebelah mata. Tempo urang yang jajan baso samangkok 15.000, disebut nate lebar cenah. Daripada beli baso 15.000 mending keneh beli bea sakilo. Beli bea sakilo mah bisa kadahar ku salarea. Coba beli baso 15.000 samangkok. Yo, kadahar dagingan ku sorangan. Tempo urang aya kahayang hayang beli baju, hayang beli lipen sekip disebut nate ieu pemborosan. Matak nu jadi ibu rumah tangga nu tidak berpenghasilan dicap nage tukang meakeun duit salaki. Bener teu? Tong protes fakta eta mah. Keur mah goreng patut, goreng sungut, goreng hate di sia mah goblok. Loba pi omongan wae. Ieu mah beunghar mah ngapoe dahana oge hamburger, pijahut, spaghetti. Nah ieu urang ngapoe dahar nyambel goang pedamanyun. Bagja kalakah panas pool untung henteu ambeien oge. Cik atuh kali-kali mah kardun bawa-bawa dahar ka restoran gitu tah. Dahar hamburger boro arah dahar hamburger hayang baso oge isuk-isuk ger sore-sore der. Mending keneh disebut jelema koret aing mah daripada nginjemkeun duit ka maneh teu dibayar-bayar. Mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit. Bener teu? Baladageun. Kopi bubuk kapal api. Walau sibuk tetaplah ngopi. Rokok jarum tinggal sabatang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Paladageun tak usia. Pasti salah sahiji anu nganyebabkeun rumah tangga jadi ancur nyaeta KDRT. Kurang duit, ribut terus. Paladageun tah. Dengekeun besti, ayeuna mah teu kudu silih salahkeun Asya, lalaki wajar. Sulu oge da uluna aya 2, awewe ayeuna disebut celemeng cerewet wajar, da bibirna ge aya 2. Teu kudu lieur Asya sakirana lalaki sia ras babatok tewak ke Asya bungkem uluna mah teu cicing naon sia diprotes. Paladageun teh ku aing. Dengekeun Alisya besti. Hirup mah sia teh ulah tergantung orang lain. Da batur mah lain tatangkalan, sia lain monyet kudu gugulantungan. Sakitu we ti aing mah. Pasti lobakeun mah duit, montong dilobakeun songong. Engke geus loba duit, kade sia ulah sombong. Paladageun. Nu penting geus berusaha, urusan gagal nomor 2 dan nomor 1 mah angger ketuhanan yang Maha Esa. Paladageun. Lupakeun ilmu padi, pake mah ilmu tai, sanajan cicing dihandap moal aya nu wani nincak. Paladageun. Ya, tuh tempo tatangga urang mah. Si eteh eta kamari meuli motor, si Neng kamari meuli kulkas, si ibu itu tuh nu di juru kamari meuli mobil. Ari ibu meuli naon? Ibu mah gampang atuh kari meuli obat penurun panas we atuh ame teu panasan ku batur. Pasti. Oi. Kabanten mawa baneja nu naketan dina jero simbut. Ari unggal dinten balanja ai kada sambetan tara emut. Kawamena dagang laksa ngadahar pare nepi ka njetruk. Majar keunang teu maksa tapi mun teu dibere nginjam mending ngotrok. Teh nana dagang BH Mang Barna ngomean WC hutangna teu sabaraha ai mayarna hararese. Paladageun.